nu endek dicaritakeun ku ari mah urang kabehan supaya bisa hiber dek dibere jampena tulis abe urang kabeh bisa hiber. Bismillahirrahmanirrahimil akbar la ilaha illallahul jalilul akbar. Enggak sih tulis si hade awas hati-hati nulisna awas sanajan direkam sok eueuh kana rekaman. Ieu jampe hiber ieu. Jampe hiber. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun pujaseun areng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in. Al-mukarramun para habaib, bil khusus kakersana Habib Umar Al-Hamidi, parantos masihan mau'izah hasanah anu kusim kuring dimulyakeun, tur mudah-mudahan urang jaga di akhirat bareng jeung para habaib, bareng sareng para zuriat Kangjeng Nabi, para alimil ulama nu alhamdulillah dina haplah ieu meureun puluhan atau ratusan, bahkan dai-dai kondang anu geus ka ma'ruf di kalangan jahe, Kiai Jamal aya, Ki Fudoli aya, berikut kiai-kiai anu lainna. Mudah-mudahan para dai diberi kekuatan ku Gusti Allah, ditang tayunan ku Gusti Allah, diberi kajembaran ku Gusti Allah. Aparatur pemerintah nu alhamdulillah hatur salam ti Bapak Kapolres ikut hadir nyana di dieu, salamna doa termasuk Bapak Dandim
salamna doa. Bapak Bupati hirup kan ente? Bapak Bupati setengah hirup salamna doa. Anu eksis Bapak Gubernur. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah orang. Ulah pajar paeh jelemana Bupati teh paeh teh rencanana. Jelemana mah leuwih ti hirup. Nu handapna ge hirup bae. Tapi pembangunanna paeh. Besi pajar paeh jelemana lain. Sekali deui. Tapi Bapak Camat hadir. Wakilna di Bapak Bupati setengah hadir. Ayah tuh besi salah bae setengah hadir teu paham, tukang ngaji mah paham. Lantaran wakil bupati teu ngaji teu paham. Ulama ge ba'dul ulama, setengah ulama. Nyana ge setengah jelema. Para tamu bil khusus di Cikarang, di Cipondo, di Cilongok, bangsa cician lah. Alhamdulillah. Tetapi nu sangat mengejutkan malam ieu urang dihadiri ku tamu ti Madura, cucu daripada Syekh Abdul Muhi. Pamijahan tamah. Jadi di Madura mah Syekh Khalil Bangkalan tamah. Atuh eta kakarak digitukeun we kaget. Syekh Khalil Bangkalan alhamdulillah hadir di tengah-tengah urang. Ulah hayang neuleu nu mana ulah hayang. Sebab beda jenis. Beda jenis, besi bogoh bahaya. Kemudian Habib Cocoan para qori anu alhamdulillah telah mendengungkan ayat-ayat suci Al-Quran anu begitu luar biasa. Tika hiji kadua sampai katilu juara hiji kabeh. Tiluanana juara hiji perebutnya na. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina saah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Urang bisa kumpul di Masjid Al-Istiqlaliyah dalam rangka ta'ziman wa takriman. Meeling karena sejarah anu luar biasa nu tadi geus diuraykeun ku Habib Umar, bahkan sekelumit kupun adi Haji Tohawi simkuring mangan sakadar nambahan saeutik. Lamun cerita tentang Isra, cerita tentang Mi'raj, alhamdulillah di kalangan umat Islam se-Indonesia bahkan dunia geus mengetahui. Komo di daerah Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas Betung, geus malik bosen deui. Lamun carita tentang Isra Mi'raj. Tapi kulantaran inu dicaritakeun anu maha agung, maha mulya, unggal tahun orang teu bosen-bosen. Sebab lain neuleuh perjalanana, neuleuh kangjengna nu dilempangkeunana. Masyaallah karim. Lamun urang boga kabogoh ngaran Sarwiti dikiriman endog kue jeung sajabana ge laletik. Sebab ieu teh urusan nu kos kitu nama leutik tapi sarwitina. Dikiriman kue cincin lain neuleuh kue cincinna
sapira kue cincin nyieun bisa, meuli bisa, maling ya bisa. Tapi lamun dikiriman ku sarwiti ya Karim teu didahar di minyak misikan. Ditendel lagi geus lain tempat. Nu kuduna di tempat rak di meja ieu mah masyaallah di tahapan lamari dupang luhurna. Teu meunang diganggu ku sasage. Asal sepi bae dicokot dicium. Masyaallah. Lain kue dah tapi asa nyium nu ngirimanana. Bahkan dibuka bungkusna eta bubuleudna dicolok nya. Ya keindahanana luar biasa. Jadi nu diberangkatkeun ka Kangjeng cerita maulidan, cerita rajaban, urang nu dideuleuna Kangjengna masyaallah Karim. Lamun geus ngadenge Kangjeng terasa indah. Poho kana segala-gala. Sebab naon? Kangjeng teh lain manusia biasa. Nu manta Kangjeng Nabi bisa hiber atuh lain cara Habib Rozak. Maka di tengah-tengah peuting ieu simkuring endek nambahan tina materi-materi cerita nu tadi. Ndek nambahan saeutik. Setiap tahun urang nyaritakeun tentang Isra Mi'raj. Hartina Isra perjalanan di tengah malam. Geus jelas ayatna. Mi'raj naik minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Nu ndek dicaritakeun ku ari mah urang kabehan supaya bisa hiber. Dek dibere jampena. Tulis. Abah orang kabeh bisa hibar. Bismillahirrahmanirrahimil akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. Enggak sih tulis? Si hade. Awas. Hati-hati nulisna. Awas sanajan direkam sok eueuh kana rekaman. Ieu jampe hiber ieu. Jampai hiber. Saya Maulana Hasanuddin hiber di Banten ke Mekah, iya jampena. Sesarip Hidayatullah hiber Cirebon, Banten, Mekah, jampena iya. Awas hati-hati. Sunan Kalijaga hiber, iya jampena. Mantap hati-hati Pak iya. Lain sembarangan, awas. Sekali deui. Bismillahirrahmanirrahimil akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamalahu zulma. Wali terus ke sia haliber kabeh. Wah, atuh aing teu bisa hiber sia hiber. Silaka, geus sakitu bae lan. Bahaya. Parangsana ilmu babari mere. Masya Allah. Almarhum Abah ti dieu berangkat ke Banjar. Berangkat jam 7 sampai ke Banjar jam 10. 7, 8, 9, 10 hanya 3 jam. Kaget ti dieu berangkat saat eta jalan teu terlalu bagus tapi 3 jam. Kaget ku lagi keur ngaji, Abah datang, ya Allah. Percaya tuh, percaya. Begitu kula menghampiri diajak dahar urang ka Jogja. Berangkatlah jam 11 di Banjar ke Jogja. Set. Sampai Jogja cuma jam 3. 12, 1, 2, 3. 4 jam. Di kumaha coba? Ieu babacaan eta tah. Babacana eta dipraktekkan ku kula waktu guru kula di Garut maot ajengan Abdullah boga ijazah ti Abah berangkat ti dia baca ku kula 2 jam sampai Garut kula sorangan heran iyalah babacaan dibaca ku Habib Rozak ngabagen
dibaca ku Ki Pudoli kempes ban, dibaca ku Ki Jamal liat hulu, wah terdatang-datang wiridan iya kene, tapi kumaha nu macana Habib Rozak geus kikiran hadena aya kula disungkurkeun, wow ngaguling ka empang. Iya kok Kangjeng Nabi bisa hiber, wali-wali bisa hiber. Masya Allah, lamun urang nyaritakeun Syekh Mansuruddin di Mekah napak sancang, set datang ke Banten. Lamun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di Mekah, set datanglah ke Tasikmalaya. Geus puguh para wali-wali sangat. Syekh Khalil Bangkalan bisa hiber. Pernah Habib Rozak hiber kata tembak, ceh. Hancur. Ke ieu wiridku hebat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid istimewa amat lamun dipake ku batur. Ke ieu wirid teh betapa luar biasa. Atur salam Habib Lutfi kadang-kadang hiber. Habib Lutfi Gus Dur kadang-kadang hiber. Kan tilok bebeja. Habib Rozak mah endek nage geus bebeja, gua terbang nih ya. Amanya dek enduk hiber bebeja. Ya Allah, kok mau Haji Pendi mah ya aing dek hiber ya. Ya, gua lagi di atas ya. Cak anaknya mah, besok kita bawa ke Grogol ya. Aduh, murid aing gagal kabeh. Iya bisa hiber. Memang kumaha kitu nu mantap bisa hiber. Dina hadis Muslim dijelaskan. Cek Gusti Allah Kangjeng nyaritakeun abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah fakhtara ma indallah fabaka wa baka Abu Bakar. Masya Allah. Cik Kangjeng Nabi aya seorang hamba anu dititah milih ku Gusti Allah baina ayyutiyahu zahratad dunya, antara kemewahan dunia jeung kemewahan ma indallah. Fakhtara ma indallah, hamba tersebut memilih kemewahan anu aya di Allah. Teu pernah sebersit tai kuku acan Kangjeng Nabi mencintai kemewahan dunia. Teu pernah sagede sireum acan Kangjeng Nabi resep kana dunia. Menganggap dunia teh bangke. Pernah sahabatna ditanya, itu naon? Bangke tuan. Nu bogana resepen henteu kana bangke, nu mantak dipicen ge tersepen. Allah leuwih tersepen kana dunia tibatan nu boga bangke terhadap bangke. Kangjeng Nabi mah eueuh setik-etik acan cinta dunia. Ketika teu aya cinta dunia, eueuh nu ngahalangan. Nu mantak Habib Rozak Haji Pendi teu bisa hiber, berateun ku Vespa. Berateun ku Mio. Berateun ku Avanza. Karunggoni geus ambalayah di otakna. Wah, otak teh lain pinuh ku Allah, tapi bermacam-macam nu unik deui. Resep ka urang Lampung nu putih. Anu galak teh ka salaki. Iya. Ndek hiber berat ku Vespa. Ndek hiber, oh malah hayang kumacarana ceki Fudoli ye. Hayang ganti ya sakena. Tina Avanza ka Kijang, alhamdulillah geus ti Kijang hayang ka Fortuner. Pancena kieu ngomongna kita nyanana ngomongna kitu. Sok Fortuner. Di Inggris-Inggriskeun.
etalah nu mawa teu bisa hiber. Etalah perusahaan nu besem teu mawa hiber. Kiai kajen jago hadisna, jago tafsirna, tetapi salah ngagunakeun hadis jeung tafsir, boro-boro hiber ka langit, boro-boro hiber cara wali sanga, hiber di imah Ahok. Salah. Mun eueuh di jero hate segala rupa dijamin bisa hiber. Lamun Kangjeng bisa hiber minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha, apakah orang kudu nurutan ti dieu ka Masjidil Haram, di Masjidil Haram haju urang hiber ka Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa haju naik ka Sidratul Muntaha, can kaburu ge naik ka Sidratul Muntaha geus bredel sia ku tentara Yahudi. Kula ge waktu geus ka ditu geus sieun bae eta ka Masjidil Aqsa ka Jagus asana urang paeh cenah di ditu. Terus adik-adik kula ulah kaji asana urang paraeh cenah. Wah, ieu mah teu beres. Nu diajak borangan kabeh. Borangan kabeh. Tah. Urang kuari mah maningan ge cerita diri urang supaya bisa hiber. Tetapi lain hiber cara Kangjeng Nabi. Anu jelas mah urang mun nyaritakeun Isra, subhanalladzi asra. Lamun urang nyaritakeun dina thariqah, seluruh thariqah, Isra adalah berlambang satu perjalanan di malam hari, berarti di kegelapan hati untuk mendapatkan cahaya. Sebagaimana Kangjeng Isra Mi'raj mendapatkan cahaya, artina cahaya bisa singgah di singgasana ilahi. Babarengan jeung Gusti Allah, tanda barengan jeung Gusti Allah dibere oleh-oleh. Urang ge lamun tasi mamana ditanyakeun ku pamajikan, mana oleh-olehna? Ye, tek asli berarti. Satu kali deui Ki Jamal mana oleh-oleh? Oleh-oleh malulu. Nu kamari getan beak. Nanyakeun oleh-oleh malulu. Nyandung aing sia. Beuh. Gagah amat teh si budak. Oleh-oleh teh lainna naon tanda bahwa urang bener tas di ditu. Kangjeng dibere oleh-oleh salat. Sakumaha Kangjeng dibere oleh-oleh salat? Lain sembarangan salat, tapi ternyata cak Gusti Allah Muhammad bawa ieu oleh-oleh sampaikan ke umat anjeun. Ketika umat anjeun hayang kapanggih jeung kaula, ieu lah laksanakeun salat. Ketika orang salat bisa kapanggih jeung Allah. Nu mantak teu meunang barang dahar, teu meunang ngomong sembarangan, teu meunang gerak di luar aturan. Sebab naon? Urang keur kapanggih jeung Allah. Sok geura laksanakeun. Sholli Allahu akbar. Mulai karung aya. Insyaallah. Cak Allah salat sikitu. Masa aya karung ayam? Allahu akbar. Jahe cikupa. Ih, cak Gusti Allah nu bau di bawah salat. Nu bau mah antepeun di imah. Allahu akbar. Citikal. Dan lain-lain sebagainya. Lain salat cek Gusti Allah kos kitu. Aing moal manggihan. Nah, maka mulailah ulang isrokeun. Imam Ghazali dina Ihyana, Syekh Abdul Qadir dina Silul Asrarna, Syekh Maghribi dina Tukilanana, Abu Hasan Asyazili dina Manakibna nyaritakeun Isra umat Kangjeng mah ye awak urang zahir isrokeun geura ka jero kolbu, tinggalkeun awak isrokeun geura ka jero kolbu. Sebab di kolbu cek Imam Ghazali aya Baitullah, tawafkeun geura diri urang di Baitullah. Di Baitullah aya Allah. Bisa ngaisrokeun awak urang ka kolbu, ti kolbu urang tawaf, sebab didinya aya Allah. Hadirkeun dengan cara tersendiri.
urang bakal kapanggih jeung Allah. Ya Karim, indah. Lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah, lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah, neuk bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bersihan heula. Bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah. Lamun hati nu suci inget ka Allah ge, tinggal urang introspeksi. Aing lobaan inget ka naon si qalbu aing. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika pucuk umun hiber ke Mekah, babacaanana lain tadi. Babacaanna lain tadi. Pereum ngahareup matahari diketigkeun cin salabin. Aya bahasa kadituna Ki Jamal nu bisaeun. Aing mah teu bisa. Ki Jamal bisaeun nya mah deukeut ka Baduy. Nyana guguruna ka Baduy. Begitu keur hiber set cek Maulana Hasanuddin, sial teh budak hiber. Langsung Maulana Hasanuddin baca bismillahirrahmanirrahim akbar. La ilaha illallah jalil akbar. Mal diteruskeun pokona hiber baheulanya. Set usia direkam pan. Ke beusi sia ngawirid eta bae. Hiber set datang ke tengah-tengah ditoel. Usah Maulana Hasanuddin. Hei. Hah? Ngadu balap sia jeung aing. Batur mah balap teh di angkasa. Batur mah balap di luhur. Urang mah balap teh kan sakadar di sirkuit. Urang mah balap teh cross dan lain sebagainya. Syekh Maulana Hasanuddin di luhur. Awas ya. Ayo babarengan. Tetapi awas ya nya. Ngadu. Lamun sia mapatkeun babacaanana sia menang, aing eleh. Tapi lamun aing nu menang, sia eleh. Oke, sasalaman di luhur. Bajakan ku Syekh Maulana Hasanuddin nu tadi babacaanana. Bismillahirrahmanirrahim akbar. La ilaha illallah jalil akbar. Ana tilu ujung mal diteruskan. Set, baca ku dia. Teu bisa. Teu bisa langsung turun ke handap, turun ke handap. Tulung, cakina tulung. Baca. Dibacakan ku jalan bin salabin. Tetep tulung. Gubrag ka laut. Lamun ku Syekh Maulana Hasanuddin teu ditulungan, qaid di laut. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin inget ka Kangjeng teh rahmatan lil alamin. Turun Syekh Maulana Hasanuddin cekel. Lempang di luar laut. Ora bisa. Baduy campur Jawa kieu teh ya. Tungtun ku Syekh Maulana Hasanuddin nampak sansang di luhur cai, lempang di luhur cai. Masya Allah wiridana nu tadi. Lamun dek ijazah siap. Sapi 2. Mal manjur. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, layakna dilanjutkan cerita Isra supaya mendapatkan cahaya, tapi lain cahaya lampu. Urang tipoek hayang mendapatkan cahaya lampu mah gampang, tinggal datang bae ka toko lampu dek meulin sabaraha watt gampang. Tetapi cahaya ieu adalah cahaya ilahi. Ketika urang geus mendapatkan cahaya ilahi, hate urang aya mataan, hate urang aya celian, hate urang aya irungan, hate urang aya sungutan, tur ngabogaan jangjang, ternyata hate bisa terbang melayang ke alamil malakut rabbil alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, henteu kudu cerita-cerita anu jauh-jauh. Wali-wali nu aya di urang bae ge luar biasa. Ti mimiti kitu Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, Banten, hayang sakumaha dongeng tentang kekhawarikan, tentang keanehan para aulia Allah. Nu jelas urang hayang kapanggih jeung Gusti Allah Mi'raj, laksanakeun salat sebab ieu merupakan oleh-oleh Kangjeng Nabi, hasil
mi'raj mukalamah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal teangan ilmu salatna nu rapih. Aya henteu di SD belajar salat, teu aya. Di SMP SMA belajar salat. Belajar salat hanya di pondok pesantren. Hayang bisa salat nu bagus di pondok pesantren. Kade make pondok pesantren, pondok doang. Haji Pendi ti orok hirup di pondok can becus-becus datang ka kuari. Malah datang ka paehnya di pondok mah terus. Tah, pondok pesantren. Tetapi pondok pesantren lagi nu bener-bener memahami tentang makna salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun tentang Isra, ieu adalah merupakan perjalanan di tengah malam, yakni di kegelapan mata hati untuk mencari sidar ilahi. Tentu kudu aya anu ngabimbing, henteu bisa sembarangan, maka dibutuhkanlah seorang mursyid untuk membimbing ke arah cahaya supaya bisa mi'raj. Urang mi'raj lain berarti naik ka langit ka hiji ka dua ka tilu. Allah mah lain di aras, Allah lain di sidratil muntaha. Allah dina Al-Qur'an dijelaskan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Urang bareng jeung Allah. Wa huwa aqrabu min hablil warid. Allah leuwih deukeut tibatan urat genggerong. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri urang coba perhatikeun aya Gusti Allahan. Apakah maneh henteu neuleuh mata hati anjeun kabeh. Maka mencari Allah lain kudu naik ka sidratil muntaha, tetapi naikkan diri orang setelah meninggalkan dunia jeung makhluk. Insyaallah orang bisa mendapatkan cahaya. Ketika cahaya eta aya, nikmat kakarake lazat. Iyalah qad aflaha man tazakka. Bahagia jelema anu bisa ngajernihkeun ngamurnikeun hate. Tinggal kumaha tuh kiai carana? Gampang eueuh nu sulit. Ya Habib Rozak ke geri emang bisa hibernya geus eta. Aya bangsa 5 meter malah. Aja nabrak tangkal kalapa. La ilaha deui insyaallah urang teruskeun wiridan nu tadi. Saha nyaho aya nu katayakan. Minimal ulah waka urang berangkat ke Mekah, ka Banten ulah waka. Urang beberangkat mun aya jahe Masya Allah, muanya huwa nukolot indah. Cak nukolot tadi ayah kok kuari huwa kamananya tekebal orang ayah deui kade set kuari ayah deui jadina teh isuk kitu deui ke ayah deui ke eueuh deui pamajikan ge moal nyangka wali ka eta salaki asana pemaksa laki aing jurig meureun ieu asana aing kawali mah jauh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mirajkeun diri urang ti jasad urang ka kolbu, isrokeun kitu diri urang ti jasad urang ka kolbu, mirajkeun kolbu urang ka ruh, bakal datang ka sirrun min asrillah. Di dinyalah bakal mendapatkan kelazatan jeung keindahan. Saha contona? Loba di Indonesia mun dicontoh-contohkeun ngan jelema kos kitu makin luhur makin lalagaan, makin luhur makin teka tebak, bahkan loba kaciri-kaciri nu salah. Urang lamun nyaritakeun keluhuran Habib Lutfi luar biasa, tetapi kadang-kadang Habib Lutfi nyanyi. Tapi beda jeung ieu nyanyina, lain deui. Ieu mah nyanyina ka ditu arahna, ieu mah ka dieu arahna. Habib Lutfi nyanyi. Gus Dur sok nyanyi, mantap. Ulah kaget lamun kula peuting nyanyi. Ulah kaget, boga kula ke nyanyian. Sebab seorang mursyid itu harus lengkap, paham tentang lagu-lagu, paham tentang syair-syair. Aya cerita Imam Syafi'i tentang syair, jago syair Imam Syafi'i. Tapi syair melalui kewalianana. Cuman waktu ke 12:30 insyaallah iraha deui dicukupkeun sakieu oleh-oleh nabae urang perbaiki ti Kangjeng Nabi ialah salat. Ngaler ngidul ngetan ngulon tetep urang salat. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perbaiki salat urang
kemudian orang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم.